Jadi masalah ieu pentingnya kudu jadi patokan. Jadi awas ya. Janji ti Allah itu kudu, terutama janji ti Allah itu. Janji ti Allah itu na Quran. Sika tadi wa may yatawakkal 'ala Allah, itu janji Allah itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Atawa dina Ihya, itu janji Allah ya. Nah Ihya sajal ma anu maca Nabi Khidir doa Allahumma kamala tauqa. Itu cek Imam Ghazali ya bakal dibukakeun basato ilahi rizku, busito ilahi rizku, bakal dilobakeun duitna. Itu janji salah ragu tah gitu. Sajal man maca Nabi Khidir busito ilahi rizku, dilobakeun rizkina. Halaman salapan bah, halaman salapan. Busito ilahi rizku, ekornya diluaskeun. Terus nanti tia amalu, cita-citana dikabul, kayaknya dikabul. Jadi jelema maca Nabi Khidir cita-cita dikabul. Akang hiji kali waktu pernah terjadi, akang ada hese duit sekitar 2 tahun nanti ayeuna ka tukang lah, 2 tahun ti ayeuna inget. Eta teh hese duit. Akang bingung nah ke hese duitnya. Ke hese duit. Taku Allah dibere ilmuna kitu. Lain kan mana sok maca Nabi Khidir. Nah, lain kan mana sok maca Nabi Khidir. Pan Nabi Khidir teh busit alih rezeki. Oh iya. Henteu hese duit gitu. Henteu hese duit. Da sok maca naon? Nah, cerita gitu. Akhirnya elingan gitu ku Allah. Akang aya hese duit. Akang bingung nah, hese duit itu kumaha kok hese duit gitu. Jadi kena hate gitu. Ilhamna gitu kena hate. Lain mana sok maca Nabi Khidir? Oh nya sok. Oh henteu teh malah saya mungkin Allah bohong. Mungkin bisa Allah bohong. Mungkin wali Allah itu bohong. Kan yang Ghazali wali Allah, sepakat Ghazali wali Allah. Sepakat. Cek nama Ghazali gitu. Man qara'a hadad du'a putiha busito alaihi rizku. Dijembarkeun rizkina. Utia amalu. Dihasilkan cita-citana. Itu terus uina ala adui, musuhnya dialihkan. Nges mantap sudah, mau mungkin wali Allah bohong, mau mungkin. Jadi musuh kalah, kahayang dicumpon, rizki dilobakeun kira-kira genah teh. Hangga saya baca Allahumma kama latokta. Awas kudu perbaiki teh eta urang. La yusyakkikanna fil wadi. Itu adamu wukuil maut wa in ta'ayyana zamanu. Apa layu syakikan nabil wadi. Termasuk wadu tadi antarana. Itu omongan sebenarnya kitab-kitab gitu. Omongan cek guru gitu. Tong ragu. Cek guru bakal kita. Ngesnya. Itu mending jadi jalan mulia, mending jadi mahina. Hanggeus eta. Geus tong ragu, geus. Mantap guys, yakin karena ijabah.